Masak sambal tongkol pete sareng sayur lodeh. Assalamualaikum Baraya, patepang deui sareng Ceu Entut. Mudah-mudahan Baraya sadayana teu bosennya ningali piti Ceu Entut lewat di beranda Baraya sadayana. Kalersan dina dinten ayeuna Ceu Entut teh bari masak sayur lodeh sareng sambal tongkol pete. Nya ini mah ala-ala Ceu Entut we nya Baraya bumbu-bumbuna teh. Tak ieu si tongkolna urang goreng heula dugikeun ka setengah mateng lah tekeng garing-garing soalnya sok telasnya Baraya pami garing-garing mah. Tah masak sangguna mah biasa we dina kastrol. Ya ieu Ceu Entut nuju nyiksikan si oray hejo alias si peuteina tah sareng nyiap-nyiapkeun bumbu-bumbuna nya Baraya. Ceu Entut oge siap-siapkeun sayuran kanggo sayur lodeh. Aya si waluh, ieu teh si waluhna sakedik deui tilas kamari. Nyaah we nya Baraya urang hiji-hijikeun. Sarang si terong bulet, cenah aya terong ungu, ya sarang si cabe hejo. Ieu mah masak sayur lodeh ge ala-ala Ceu Entut we nya Baraya. Tah ieu sareng meser ieu teh kedahna mah kanggo sayur aseumeun, cuman Ceu Entut mah hoyong dihijikeun we ka sayur lodeh. Ayeuna urang bersihan heula bumbu-bumbuna nya Baraya, beh ngarah bararesih. Tah ieu kanggo sayur lodehna oge sayur-sayuranna sadaya urang bersihan. Nah ayeuna Ceu Entut bade ngulek kanggo bumbu sambal tongkolna. Tak aya bawang merah, bawang putih, sareng cabai keriting, oge cengek domba. Tah seperti biasa Ceu Entut mah ngangge bumbu jadi namina teh bumbu beureum. Ayeuna urang dijebruskeun wae kusabab si minyakna tos panasnya diusang aseng, diulah goleh, dipasihan bumbu permicinan duniawi secukupna wae nya kaldu ayam dan lain-lain. Ayeuna gejebruskeun wae si tongkolna nu tos digoreng kanu bumbu sambal ala Ceu Entut eta. Sareng petena tekeng hilap oge nya Baraya. Tah ayeuna urang rindes kanggo bumbu sayur lodehna. Aya bawang merah, bawang putih sareng ketumbar bubuk. Santana nganggo santan bubuk wae nya Baraya disaian heula ambeh teu ngagumpel. Tah ayeuna diusang aseng heula bumbu anu tos dirindes tadi. Teras dipasihan cai, teras dilebet-lebetkeun wae teh aya laja, aya daun salam sareng sayur-sayuran anu teasna ditiheulakeun heula nya Baraya. Tah antosan we dugi ngagolak, tos ngagolak mah lebetkeun santan anu tos tadi dicaian. Baraya eta pinuh teuing, tos alihkeun wae kana wajannya. Ayeuna sayuran anu kira-kira pilembekkeunna dimasukkeunna terakhir we nya Baraya tah sareng perbumbuanna. Dipasihan we bumbu racik sayur lodeh anu tos praktis we beh tereh da tos enak eta oge. Teras we digolah-goleh nepikeun ka asak. Tuh tos asak we sadayana. Tak kusabab perutna Ceu Entut tos kukurubukan we ti tadi ayeuna mah waktosna tuang Baraya. Waktosna diseleweukeun. Nikmat pisan Baraya. Sangu haneut, sayur lodehna haneut, sadayana haneut. Harayu tuang sadayana. Mani nikmat kieu ya Allah, hatur nuhun tos dipaparinan sehat. Bunda-bunda nu gaduh bahan-bahanna di bumi sok dicobian masak sapertos kieu kuatkan nikmat atau selalah ke disambung deh di vlog nu sanesna. Assalamualaikum.